babun fil ikrori ieu babrek mertelakeun ikror. Wa lugotan al isbatu ikror ceuk bahasa teh netepkeun. Wasar'an ceuk sara nu ngaran ikror teh ikhbaru sahsi bihakin alaihi. Tengah-tengah mah ikror teh ngabarkeunana seseorang, ngabarkeun hak anu madarat ka pribadina, ngabarkeun hak anu anu madarat ka pribadina, itu ngaranna ikrar. Ngomong-ngomong ikhbar teh aya tilu mah. Ngabarkeun hak madarat ka pribadi ngaranna ikrar. Ngabarkeun hak madarat ka batur ngaranna dakwa. Ngabarkeun hak madarat nakabatur manfaat nakabatur ngaranna syahadah, bersaksi. Pak Hakim, abdi boga duit di Ki Zaid. Ki Zaid boga hutang ka abdi ngaranna dakwa. Nah, ngabarkeun hakom ieu bahwa boga duit piutang di Ki Zaid. Saha nu madarat? Ki Zaid. Kata nuntut Ki Zaid bahwa boga hutang ka abdi. Nu madarat saha berarti? Ki Zaid. Aya deui, Pak Hakim, saya punya utang 10 juta ka Ki Zaid. Saha nu madarat? Saya pribadi. Gara-gara ngaku bahwa saya punya utang ka Ki Zaid, berarti saya diponis hukum wajib bayar hutang ka Ki Zaid. Madarat kan nama pribadi madarat? Ngaranna ikrar. Aya deui Pak Hakim, saya bersaksi bahwa Zaid punya utang ka Umar. Manfaat jang Umar madarat ka Ki Zaid ngaranna naon? Syahadah. Bahwa seorang hakim akan menjatuhkan vonis hukum salah satunya berdasarkan ikrar. Hakim itu gini, Pak. Ketika menjatuhkan hukum dalam satu kasus, hakim itu kan harus berdasarkan fakta di pengadilan. Imma saksi wa imma ikrar. Hakim ngajatuhkeun vonis ini salah, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang terdakwa, itu dasarnya dua, Bang. Satu saksi dasarnya, atau ikrar, terdakwanya mengakui. Apakah betul kamu maling? Leres Pak Hakim. Maling motor si Zaid? Leres Pak Hakim. Di mana Anda maling? Di anu. Jam berapa? Sekian. Oke, dengan ini saya putuskan kamu maling harta Zaid dan saya putuskan tangan Anda dipotong. Dasarnya ikrar. Anu papoyok-poyok kita sok inget kasih Eka jeung kasih Dewi. Awewe jeung lalaki papoyok-poyok.
Ayah santriat ngarana Dewi urang Palabuan. Urang Palabuan santriat Mupasirot asalna kan tuluy mukim Mupasirot perdana 2011 itu cuma 3 orang seingat saya. Pertama kali ngayakeun pasaran itu saya itu gak nerima santriat mah. Kunaon Al-I'tisom santriat itu lambat nerima santriat itu. Nu ngalarang abdi. Al-I'tisom itu tadi narek lalaki unggul moal narima santri awewe. Termasuk pasaran. Kan si Dewi mah maksa bapana mehapekeun pokon di mana da eueuh tempatna oge. Ingat kena pertama pasaran hari teh mah. Lalaki di dieu, Dewi di ditu tuh. Itu tuh di loteng imah itu tuh aya janela leutik tuh di luhur. Jadi itu make salon kan itu gaji di ditu tuh. Mimiti. Tadi antarana ngaranna si Dewi tuh. Ditanya abdi teh kungsi ku indung harita. Kunaon ieu maneh cenah batur santri loba anu arek kadarieu cenah itu santri awewe make kudu dilarang. Naon alasan abdi? Sieun bogoh aing ka santrian. Serius nih, akang serius gitu. Akang mah belak-belakan. Sieun aya santrian geulis aing bogoh. Kumaha? Kumaha cenah maneh masa beda ti batur. Horkon beda taros nya kitu. Saya itu mulai legowo narima santriat ngaji ka abdi terutama sanggeus aing nyanu rek dibejakeun sok tanyakeun ka barudak mukimin mulai ngalamun serius gas jadi naon ngaran ikrar teh gas cerita si Dewi gas eta mah doakeun Dewi jeung Eka singgera boga budak kira-kira teu bisa corongan. Jadi naon ngaran ikrar teh ikhbaru sah. Pan aya abdi mah ka barudak teh naon ieu teh sia teh teu bisa nyebut aing mah bari ngalinur ge jadi sia teh kumaha jeung eta kumaha. Teuing cenah kang kumaha carana asaru acarana mah kitu-kitu keneh. Naon ngaran ikrar ikhbaru saksi bihakeun aleh ngabarkeun hak madarat ka pribadina yu ahodu bi ikrori mukallafin muhtarin harus diponis hukum harus diamalkeun kudu dijadikan sebagai pijakan kudu dihukuman kusabab ikrorna jalma mukallaf muhtarin anu kehendak sendiri. Ketika seseorang ikrar hakim jangan banyak ngobrol geus we hukuman sesuai dengan pengakuannya. Saudara terdakwa, apakah betul apa yang didakwakan oleh penuntut bahwa Anda telah melakukan maling? Leres Pak Hakim, ya saya maling. Geus tong loba ngomong, ponis kamu maling. Jadi ikrar itu menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu hukum, suatu kasus, satu peristiwa. Asal nu ikrarna jalma mukallaf dan muhtar, tidak dalam tekanan, tidak dalam intimidasi. Fala yu'akhodu tong dipake ikrarna budak. Maneh malingnya, jang, ayo ke dia. Maneh maling tuh, jujur sia ka akang. Nyok, abdi maling. Awas ya teu meunang kemudian Anda mengatakan eta budak maling. Karena dasarnya pengakuan anak, pengakuan budak itu tuh bisa dijadikan sebagai dasar. Jelema gelo kusnya ditanya sia nu gelo. Kumaha itu jelema gelo ditanya itu. Jelema nu dipaksa, diintimidasi. Awas sia lamun sia engke dihareupeun hakim teu ngaku, deuleukeun we paehan sia. Ayeuna sieun ngaku weh teu jadi itu. Rek
diancam diteungeuh titah ngaku bangsat diteungeulan pulona kumaha aku moal sih mohon Kang abdi leresehna maling ikrar tah teu sah ikrarna. Pengakuan seseorang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi mukro, teu bisa kemudian dijadikan sebagai dasar hukum. Manehanana muhun maling itu kan bisa jadi untuk menghindari geus teu kuat diteungeulan. Abdi pernah nyalametkeun maling hiji-hijina sakali-kali pas poe Jumat asa jeung santri tercicing mang jam 11 apa jam 10 poe Jumat maling jalan di kulon diporo ku masyarakat di kulon jalan sawah ka dieu kok itu cerita jelema maling nu dudu udag-udag nanti adi jeung karunya jeung teh diboro ku baru pemuda aya meureunna ku 20 urang ku sababrek Jumatan berarti geus jam 11-an aduh irek Jumatan ini kita berita Jumatan pas Jumatan teh efek temang maling nanti geus ngajoprak di deket masjid Jumatan dihanap digaremugan ku masyarakat geus teu kalakaya jujur lagi saya membela maling harita diamu ku aing masyarakat Baduli teh da waraus anu ngarerenganana aing sia kalakuan teh Kang cenah da iman nyata cenah maling ieu jelema maling sarak maling hayam sabaraha hargana sia maehan ente izin kanu maling izin sabaraha nilai menu palingna aya di sia ayeuna kagebukan kumaha munekeun ka pae nah ente teu resep kanu maling aya sia ngalakukeun dosa nu leuwih gede kalakah maehan ditulungan ku abdi itu ngan teu katulungan tuluy maot eta maling mun teu salah 3-4 hari kemudian di rumah sakit eta doraka eta tah salemur eta 20 urang tah urang kulon abdi nyaksian pisan ku abdi pasang badan aing harita ngabela maling tah darupeun masjid Jumatan di anak pas ini Jumatan oh nih maling nu tadi teh beunang wah geus genyeur mang ya Allah meni karunya na teu tega aing nembokeun ge ulah teu sah mukroh itu bi anduriba liukir amma mukrohun ala sidki anapun jalma anu dipaksa lain titah ngaku dipaksa titah bener lain dipaksa titah mengakui lain tapi dipaksa titah bener kaanduriba lias duko diteungeulan sina bener sing jujur sia teh ngajawab teh buledag gitu awas neungeulan mah anger doraka saya tidak ngabahas neungeulanana ngabahas ikrarna diteungeuh titah jujur dina hiji omongan anu disangka manehanana teu jujur sah cenah mang eta mamang ikrarna rek keur waktu diteungeuh rek saeus diteungeuh tapi ala iskalin qawiyin sah tapi itu muskil anu sangat jilimet karena ngabedakeun neungeulan titah jujur jeung neungeulan titah ngaku itu sulit dibedakeun kira-kira gitu siyama in alima annahum la yarfauna dorba apalagi si maling nu diteungeulan nyaho manehana lamun aing teu ngomong akhadtu mun aing teu ngomong muhun abdi nyanak akhadtu teh muhun abdi maling mun aing teu ngaku ngomong aing nyanak paeh aing komo lamun posisina kitu ikrarna teu jadi walawid dasiban amkana aw nahwa jununin uhida aw ikrohan jalma ngaku budak jalma ngaku gelo jalma maksudna gelo teh keur ngalakukeun kasusna jalma ayeuna ngaku abdi budak keneh kamari keur ngalakukeun anu teh jalma ngaku gelo jalma ngaku dipaksa kumaha lamun aya jalma ngaku kitu kieu pan tadi ikrarna budak jelema gelo jelema dipaksa teu sah
ieu mah lain budak jelema baleg jelema cager keur kaayaan teu dipaksa ngan ngaku keur waktu kejadian manehanana budak keneh ngaku keur waktu kejadian keur kumat ngaku keur waktu kejadian ikrarna teh dipaksa kumaha lamun gitu wasamma amaratun bari memang aya cirina kumaha cirina teh contoh jelema ngaku dipaksa heueuh pantes sih da manehanana posisina keur ditahan di polsek pantes jigana teh diintimidasi eta mah ku oknum polisi jigana teh eta mah bari terbukti memang dengan saksi bahwa manehanana posisina keur dipenjara keur ditahan atau terbukti teh diakui oleh mukorlahna bahwa kondisi teh memang dalam keadaan tertekan atau terbukti teh dengan sumpah anu dibalikeun ke dina bab sumpah suddiqa biyaminihi jalma nu ngaku masih keneh budak asal imkan we ningali umurna memang masih keneh 15 tahun leuwih ieu teh pantes keur waktu kejadian teh can 15 tahun misal atau memang terkenal eta jelema teh osok edan eling pantes lah sangat imkan lamun pas ngalakukeun teh keur kaayaan teu eling dibenarkeun dengan sumpahna selama teu aya saksi anu ngabuktikeun sabalikna amma idza ta'asobi bulugon abi imnain jalma ngaku-ngaku masih kene budak budak leutik ngaku-ngaku baleg anapun budak leutik anu ngaku baleg ku kaluar mani bari imkan geus di atas 9 tahun geus eta motong loba ngomong benerkeun tanpa sumpah kan lamun ayeuna ngaku geus baleg ku umur abdi geus 15 tahun ta eta mah kudu aya saksi saksi naon nya saksi nu nyahoyan si ieu umur 15 tahun dua lalaki saya bersaksi bahwa ini 15 tahun kudu kitu tanpa ada saksi ngaku-ngaku geus baleg ku umur teu bisa karena hukum asal can baleg saksina kudu dua lalaki kumaha lamun nu nyaksian awewe teu bisa jadi saksi balegna seseorang tapi awewe bisa jadi saksi kelahiran awewe mah teu bisa mang bersaksi kieu saya bersaksi bahwa anak ini sudah baleg teu bisa tapi saksi kelahiran bisa saya bersaksi bahwa anak ini dilahirkan tahun 2011 berarti ayeuna jumlah geus sabaraha 2002 genep berarti geus aya 15 tahun anggap 15 tahun jadi saksi dilahirkan aya saksi kelahiran nah boleh awewe karena kelahiran rata-rata anu nyaksian awewe saya bersaksi cek awewe bahwa ini umurnya 15 tahun itu diterima tapi lamun kieu saya bersaksi bahwa anak ini dilahirkan tahun 2011 bulan Maret hari ayeuna 2002 genep bulan April jeung geus 15 tahun tapi kan lain nyaksian umur nyaksian hari kelahiran bisa diterima tah sehingga anak tersebut bisa ditetapkan bahwa ayeuna geus baleg dasar mengikuti karena persaksian dilahirkeunana mungkin tuh seseorang ngomongkeun hiji perkara nu madarat kana pribadina secara umum mungkin tuh jelema ngomong rata-rata hayang membela diri atau hayang nyuksrukeun diri membela diri berarti secara umum bisa jelema mungkin teu hayang nyuksrukeun awak sorangan teu mungkin man mesti membela diri ketika aya berarti kan kieu jelema moal mungkin hayang nyuksrukeun awak sorangan pasti hayangna nyalametkeun awak sorangan
hayang ngamanfaatkeun awak sorangan lain hayang ngamadaratkeun karena awak sorangan kan gitu meureun. Sehingga ketika ada seseorang ngomong anu isina ngamadaratkeun karena pribadi, berarti eta jelma saking kujujurna atau lain? Kok frustasi? Gak ada tekanan. Apakah ada maling? Kan kuduna teu. Kan gitu meureun mang sifat urang. Kok ieu? Apakah ada maling? Mohon. Kira-kirana naon dina eusina jelema eta? Tobat. Berarti manehanana jujur teu? Kemungkinan besar jujur. Makana ikror itu bisa dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum, karena jalma ikror itu dianggap jelma jujur. Kenapa ikror dianggap jelma jujur? Ya karena ngamadaratkeun diri sendirinya, dia berani berkata untuk benar. Wasuri topihi disyaratkeun dina ikror labdun yusiru bil tizamin bihakin, lapan anu memberikan sinyal katetepan kana hiji hak, kawajiban kaberatan hiji hak. Lapan ikror teh kudu hiji ucapan anu memberikan arti madarat berat kadirina. Contoh, alayya kaza li Zaidin, wajib kakaula sajuta jangki jaya. Nah itu ikror itu, karena tina bahasa eta ngaberatkeun dirina boga tanggungan 1 juta kaki jayan. Ingdi kaza li Zaidin, di sisi saya ada uang 1 juta milik Ki Zaid. Itu ikror, karena maknanya dari bahasa barusan memberatkan dirinya. Walau zada pima azunnu, lamun ngomong nadi tamahan pima azunnu, maka bahasa alayya kazali Zaidin laga terjadi ikrorna. Nah dengan adanya bahasa pima azunnu pima ahsibu, maka iltizam menjadi hilang bebannya teh. Kumaha saudara terdakwa, apakah betul Anda mempunyai utang 10 juta kepada saudara Zaid? Upami telepat Pak Hakim, tapi ieu mah raraosan abdi teu pasti. Saya rasa iya, saya punya utang 10 juta ke Zaid. Ya gak jadi, masa punya utang saya rasa? Sing saklek, saya punya utang 10 juta ka Zaid, eta ikror. Tong aya saya rasa, tong aya kira-kira, tong aya pima azunu. Summa ingkana al muqarrubih muayyanan, lamun barang nu diaku nateh berupa barang nu tangtu, jika kieu li Zaidin hadza saub, baju ini, nah baju raya aya Pak Hakim, baju ini milik saya, baju ini milik Zaid. Ya udah langsung hidabi ponis langsung bahwa baju yang berada di tangan terdakwa milik Zaid. Selesai, pikeun cek hakimnya, pikeun.
atau barang nanti tangtu. Lahu saubun, bagi Zaid ada sebuah baju. Bajuna tangtu kan tadi mah baju ini, tangtu kan ini. Bagi Zaid sebuah baju. Teu cukup ngomong gitu wunggul Madinah ikrar, lamun teu tangtu gitu. Terus kudu kumaha? Usturito ayyaduma ilaihi syai'un mimmayati, maka syarat kudu digabung jeung lafad lain. Tina lafad bakal dongkap. Contoh ingdi kudu kieu. Ingdi lahu saubun gitu. Alayya lahu saubun gitu. Ingdi lahu saubun, alayya lahu alfun. Di saya milik Zaid ada baju, wajib kakaula ka Zaid 1000 perak. Kudu kitu. Bahasa alayya biasana jang hutang, bahasa mati jeung alayya jang hutang, bahasa mai jeung ingdi jang hiji ayat. Di sisi kaula aya baju Ki Zaid. Aku eta tika cek hakim, kadegeun bajuna, mana bajuna? Ieu Pak Hakim. Oh geus, Zaid ka aku, mohon pikeun ka Zaid. Ketika mukir ngakukeun ingdi lahu saubun, di sisi kaula aya baju Ki Zaid, maka yuhmalu al ainu ala adnal marotib, kudu dianggap ainu ayat di sisi si mukir teh sebagai pangkat terendah. Kumaha itu adnal marotib mah baju batur aya di tangan seseorang, kemungkinan cek amang naon? Aya baju batur di tangan Ki Zaid, apa saja kemungkinannya? Bisa jadi eta baju teh Zaid nginjem. Aya baju batur di tangan Zaid, kemungkinannya apa? Ini 2 gosob, 3 maling, 4 nyewa, 5 gade, 6 titipan. Oke? Baju orang lain aya di tangan Zaid, kan aya beberapa pangkat. Pangluhurna naon? Gosob. Pangluhurna. Gosob mah karena pangluhurna dina lamun leungit teh mah ngagantianana harga tertinggi. Oke? Kadua minjem, katilu nyewa, kaopat gade, kalima titipan. Nah, itu maksudna marotib. Ketika jalma ngomong kieu, di sisi saya ada baju Ki Zaid, maka yuhmalu al ain ala adnal marotib. Posisikan ain di tangan si mukir itu adalah martabat terendah. Naon nyata? Martabat titipan. Wa huwa al-wadi'ah. Oleh karena ayeuna diihmalkeun adnal marotib nyaeta titipan, sehingga si mukir akan diterima ucapannya ketika dia kemudian ngomong bahwa baju sudah dikembalikan. Apakah betul bahwa baju Zaid ada di tangan Anda, saudara terdakwa? Betul Pak Hakim. Apa statusnya? Titipan Pak Hakim. Segera kembalikan.
Sudah Pak Hakim, ya sudah, bebas gitu. Ari cuk anu nungtutna sanes tipan Pak Hakim ngagoso bae mati abdi teu bisa kan bakal dibenangkeun mikir, kecuali ada saksi anu nuduhkeun bahwa betul baju di tangan si Mukir itu adalah digosok di si Jahit. Wakan am ikror teh contohna naam, bala bahasa ikrar ukur, sodakta apakah kamu maling, mohon ikrar. Apakah kamu maling, leres ikrar. Apakah kamu maling, sodakta kamu betul ikrar. Apakah kamu punya utang ke Ki Jayet, tengah heuhkeun tengah iyahkeun tapi ngomong kieu abro tani minhu. Apakah kamu punya utang ke Ki Jayet, dijawabna kieu anku anjeun tos dilubarkeun. Ditanya apakah kamu punya utang, jawaban anak panku akan tos dilubarkeun. Berarti dia betul mengakui punya utang, hanya cek pengakuan anak geus dilubarkeun. Paham? Apakah kamu punya utang kepada Zaid? Abrini minhu, please Zaid bebaskeun we atuh. Matak ngomong bebaskeun we atuh ge berarti mengakui bahwa dia punya. Awas. Atawa bahasa waqodoituhu, itu ikrar bahasa waqodoituhu. Untuk jawaban alaisa li alaika kaza, cek Jayet saudara terdakwa, apakah di sisi kamu, apakah kamu mempunyai utang 1 juta kepada saya? Jawaban terdakwa, saya sudah membayarnya. Berarti ciri mengakui bener geus boga hut ngan pedah cek manehanana geus bayar. Intinya ikrar bahwa dia mempunyai utang. Atawa ngomong kieu li alaika kaza, tuh maneh boga hutang ka dewek 1 juta, kodo itu Pak Hakim saya sudah membayarnya. Ku ngomong kodo itu ngajawab li alaika kaza, itu pun sama sekalipun tanpa istifham, kodo itu ikrar. Nah ngomong kodo itu ikrar, abrini ikrar, abro tani ikrar, sodakta ikrar, bala ikrar, naam ikrar. Kenapa itu disebut ikrar? Li annal mafhuma min dalik, sabab anu dipaham tina bahasa naam, abro tani, abrini, kodo itu mafhumnya dia mengakui punya utang, ngan pedah cek manehanana geus dibayar, ngan pedah manehanana menta dilubarkeun, gitu saja. Intinya ikrarnya dapat kan, bahwa dia mengakui benar boleh enggak. Soal masalah cek manehanana geus dibayar, soal masalah manehanana ngomong geus dilubarkeun, itu urusan lain. Tapi poinnya dia ku ngomong abro tani kodo itu mafhumnya adalah dia mengakui bahwa betul dia mempunyai. Oke, paham? Walau kola jelema ngomong gitu, ikdil alfal lazili alaik, Jayet bayar utang 1000 milik saya anu wajib ka maneh. Bayar utang 1000, maneh gablak utang ka aing bayar. Atawa ngomong gitu, ukhbirtu annali alaika alpan, ngomong kabaran ka aing bahwa sia geblek hutang ka dewek. Nyarios we kieu, mohon sakitu we.
atawa jawabanana teh amhilni bayar sia teh hutang 1000 ka aing amhilni tempokeun we atuh Kang tuh bahasa amhilni bayar sia hutang 1000 ka aing laun kiruma tadai abdi teu inkar kana naon anu ku akang dituntut bayar sia hutang ka aing hatta abkahal kais nya ke heula atuh pan teh muka heula dompet bayar sia hutang ka aing hatta ajidal miftah ke heula teh can kapanggih kunci lacina bayar sia hutang ka aing ke heula teh duitna teh leungit keur di teangan eta kabeh mang fa ikrarun itu semua ikrar bang bolu bayar sia teh hutang 1000 ka aing kin heula Kang ieu teh teu acan kapena kunci lomarina ku aing ditagih Anda menjawab kin heula teu acan kapena kunci lomari eta teh berarti Anda mengakui punya utang ke saya ngan rek mayar teh lomarina can kapanggih kunci semua itu ikrar bahasa-bahasa dia haesu lastihzaa lamun sakira-kira teu aya korenah jeung seurikeun atau ngaluluconkeun fa inik taro nabi wahidin mimma dukir ngan lamun omongan tadi naam amhilni hatta abkahal kais ajidal miftah ajidad darohim omongan eta teh make kudu dibarengan jeung tanda-tanda jeung seurikeun jika ayeuna ngomongna teh semu di luluconkeun dibarengan jeung seuri ngomongna teh dibarengan jeung ngagideg-gideg sirah anu nuduhkeun kana ayeuna heran jeung inkar maka semua bahasa tadi tidak termasuk ikrar tidak termasuk ikrar. Contoh berenang bayar saya teh hutang ka aing 1000 burukeun saya teh na bayar coba disusurian beli susurian naon teh oke ulah atuh saya teh dompet gitu ke bawah saya teh aya basieu mari kumaha we ekspresi seseorang anu luconkeun bayar saya teh hutang 1000 mana itunya bayar hutang 1000 kok ieu kadeuna teh sia teh aing keur neangan duit eueuh can kapanggih kituan ciri ngaluluconkeun tah lamun aya dibarengan istihza maka bahasa-bahasa tadi teu asukana ikrar kayak mang ieu keur ngabahas ikrarna heula naon ikrarna contoh-contoh ikrarna heula acan sana asukana hukumna wa talabul bai' ikrarun bil milki minta ngajual berarti ikrar memiliki jadi HP ieu rek dijual moal jayan HP ieu rek dijual moal ngomong gitu kasih Jayat berarti saya secara tidak langsung ikrar mengakui bahwa ieu HP milik Jayat matak ditawar oge berarti mengakui bahwa ini HP milik Jayat nginjem HP Jayat nyewa HP tolabul ariyah jeung ijaroh berarti ikrar yen manfaat ieu HP milik Zahid jadi ieu dijual moal ikrar bahwa ieu milik Zahid jadi ieu disewakeun moal ikrar bahwa manfaatna milik Zahid lakin tayun hairal mukir ngan engke nang tukeunana ke kumaha tergantung ceuk mukir jalma nu ikrar. Apa maksudnya tadi Anda make kudu nawar HP kaki Zaid? Berarti kan Anda mengakui bahwa itu milik Zaid. Sanes Pak Hakim, sanes nu Zaid, nu Umar HP nama
ngan Umar mi barang kaki Jayet, jadi Jayet mah wakilna. Lo kan bisa jadi seperti itu kan. Jayet motor disewa moal kieu mang sengketana teh. Aya motor di tangan Ki Umar, Umarnya nyekel motor. Motor eta diaku ku Ki Jayet, cek Jayet teh bahwa motor nu aya di tangan Umar teh Pak Hakim nu abdi, cek Jayet. Umar, apakah betul motor yang di tangan Anda itu milik Ki Jayet? Punten Pak Hakim, kamari pan ku abdi bade disewa. Bahasa itu mah berarti ciri nuduhkeun bahwa Ki Umar ikrar bahwa manfaatnya milik Jayet. Kenapa Anda kemarin meminta disewa? Berarti Anda mengakui bahwa itu manfaatnya milik Jayet. Punya siapa sebenarnya motornya? Nangkeun ngajelaskeun si mukir, dituntut ka diseret. Da kudu sakola memang mang euy. Kita dunia penyidik teh amang teh karek ngarti teh sakola mah. Abdi sababaraha kali saya gaul dengan beberapa penyidik reskrim di Polres jeung Polda anu nyarakola palinterna eta mang penyidik polisi mah ngagos nyelok tersangka palinterna teh. Salah saja nu paling lucu teh abdi kungsi ayeuna nganteur lanceuk, abdi boga lanceuk tapi tos pupus. Salakina lanceuk tapi tos pupus ya. Almarhum Haji Dede Allahumma gfir warham. Nabrak jalmi mah maot. Ya di jalan biasa nabrak. Cubrud maot motor itu motor ieu mobil lanceuk mau mobil korban dina motor cubrud. Mayit teh nyangsang mang dina kaca mobil di dieu tuh. Saking tarik berarti. Ingat keneh eta diinterogasi di bagian laka, kecelakaan laka lantas. Keur diinterogasi, Pak Dede, berapa kecepatan Anda waktu terjadi kecelakaan? Ngira-ngira we berarti. Lah teu tarik-tarik teuing Pak polisi cenah paling oge bangsa dina 70-an. Yang betul 70 km per jam. Gak mungkin pada itu. Leres polisi teu cenah abdi teu tarik da eta teh da jalan lagi cenah keur rada rame eta teh. Langsung mang nempokeun foto hasil dari pengukuran kami di TKP, tapak ban ngerem itu kurang lebih ada 10 meter. Tapak rem ciri-ciri tapak ban ini. Merek ban mobil Anda Bridgestone, dan setelah kami cek kemangna masih kena bagus. Kekuatan nyakramna ban Bridgestone sesuai dengan standar segini. Lamun kecepatan mobil 70 km per jam, mual mungkin tapakna ya 10 meter. Di bawah 5 meter mobil sudah berhenti. Tapakna ulah leuwih 5 meter, tak karek arti ieu mah 10 meter bakal leuwih ti 70 km per jam. Coba ingat-ingat yang betul berapa? Nya cenah Pak Hakim 100 kilometeran langkung cenah. Coba mah aya terjadi kecelakaan yang polisi sok mariung dia ngukur TKP. Eta teh emang supaya naon mengumpulkan bukti apakah ini memang murni kecelakaan atau ada unsur keteledoran atau bisa jadi ini pembunuhan yang berkedok kecelakaan. Kan itu yang dicari oleh polisi itu. Kan bisa jadi jelema yang ngabunuh tapi supaya itu disebut pembunuhan, supaya ayeuna ringan kecelakaan saja kan bisa jadi ditabrak di jalan. Oh itu nu ku aing rek dibunuh teh kagu kejebol udah kurang ditabrak. Kan bisa jadi gitu modern. Makanya hadir di dinya polisi teh eta kaurusan merek ban eta koteun ka di dietakeun nya cenah Pak Hakim leres abdi 100 km langkung ikrar tah hiji itu ikrar ikhbarun bihakin ala nafsi
naon kang urusanana ngaku kecepatan naon urusanana indah jeung hukum hormat ke bakal ada kesimpulan hukum ari amang kumaha ieu teh cik coba kali-kali ngaji KUHP tong ngaji ayeuna Fathul Muin wungkul abdi boga tuh buku KUHP nu terbaru kamari aya anyar beuli itu udah sok dibaca KUHP ieu mah sabenerna mah undang-undang pidana di kita 80% cek abdi akur jeung Fathul Muin ya nu beda tentang masalah vonis hukumnya saja tapi cara dan teorinya tentang ikror tentang dakwah tentang syahadah itu sebenarnya memang sudah mirip jeung ieu cek abdi ge amang tamat Muin tapi bener ngarti leuwih ti Hotman Paris dibejakeun serius kan kadang urang teh ai gunana ikror teh ina jang naon make gunana ikror jang naon sagala salaki ngomong ayeuna ka pamajikan ceuk salakina neng sabenerna mah maneh teh ku akang geus ditolak pertanyaan saya itu segat tolak bukan bukan segat tolak mah kaula ngaragrageun tolak ka anjeun eta segat tolak bieu mah lain segat tolak lalaki ngaku ikror ceuk lalakina kaula neng akang geus ngaragrageun tolak ka neng eta mah lalaki ikror ngabarkeun ka pamajikan bahwa geus nalak manehanana ngabarkeun hak jatuh teu talak ku bahasa salaki bieu jatuh teu neng akang tos nalak neng dinten kamari jatuh teu talak ku bahasa bieu jawab lah ngarti ikror teh naon jatuh teu talak ku bahasa bieu tong maka ngobrol masalah batin jeung sesuai pertanyaan abdi we neng poe kamari akang geus ngaragrageun tolak ka maneh jatuh teu talak ku bahasa bieu teu oke terus dengan sebab lalaki ngomong nu bieu apa yang harus dilakukan oleh si perempuan mulai bingung kan balik deui mang kieu atuh nu ringan-ringan heula lu ieu udud anu maneh cek abdi bolu ieu udud anu maneh pertanyaan abdi ieu udud jadi nu si bolu teu kan dia hibah ikror milik ieu udud anu mang bolu dengan abdi ngomong bieu ieu jadi milik mang bolu teu serius okay. Terus naon gunana ikror teh terus ikror teh gunana naon mulai bingung ieu HP nu kijaen nu kieu teh ngaranna abdi teh ikror ikhbarun ngabarkeun bahwa ieu HP nu jaen ku sabab abdi ngomong ieu HP nu kijaen ayeuna ieu HP nu saha nu jaen mangko bieu yu ahodu bieu yu mana bieu teh yu ahodu bi ikrori mukallaf
bin Muhtarin tadi kudu ditetapkan hukum kusabab ikrar jalma mukallaf. Ieu HP nu kijaen sok hukuman ku amang kumaha cara menetapkeun anak ieu HP nu sayeuna dasarnya apa? Ikrar. Semenjak kapan ini HP milik Jaed? Semenjak diikrorkan. Berarti ikrar teh memindahkan kepemilikan gitu. Ya. Neng, poe kamari kaula geus nalak pamajikan kaula. Hukuman. Kemarin saya menjatuhkan talak 1 kepada istri saya. Hukuman. Jatuh talak? Jatuh. Sejak kapan? Sejak kemarin atau sejak sekarang saya ngucap? Sejak kemarin. Berarti ikrar menjatuhkan talak tidak? Ikrar itu tengaragragen talak. Ikrar itu hanya dihukumi bahwa betul telah terjadi talak tiraha. Ai bieu ngomong dengan kamari, berarti ngitung idah tiraha. Berarti rag-rag tolak ku ikrar lain. Kunaon? Iraha nolakna. Gitu. Ieu HP milik Ki Jaed. Hukuman. HP nu sayeuna? Sejak kapan? Tuh kan sih. Naon deui wae teh. Geus buku bieu ngomong ieu HP nu Jaed dah ya mah kumaha teh. Ku amang jadi hukuman milik nunya. Kok nunya kalau lagi ngomong ieu teh nu Ki. Oke, berarti hukuman ieu milik sape? Berdasarkan apa? Yu'ahodu bi ikrori mukal. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan bahwa ini HP milik Jaed? Bener eta bener pas malingna lamun kasusna maling. Naon make kudu sejak malingna? Sejak kapan ini milik Jaed? Apakah sejak dari barusan saya ngomong ya tak ikrar atau di kamari? Di kamari lah, berarti kieu bahwa HP ini dihukuman milik Jaed bukan kusabab ikrar ieu. Ikrar mah hanya ngabarkeun soal Jaed dari kapan memiliki HP itu hormeureun tiraha manehanana meuli HP eta. Karti ditanya ku polisi maling motor, eta motor sia menang maling terus bapak motor saha? Motor Ki Jaed pak. Panggil Ki Jaed. Jaed mana kapalingan leres tah ieu motorna tah tingalikeun geus kaku tah menang maling ti maneh milik saya eta motor ya, dipariksa we ku Jaed teh. Nah lain ninganan nomor rangkana teh nomor mesin ge lain cokot tuh ku cenah di Jaed ku Jaed cokot tuh pan bieu geus ikrar malingna. Lamun ku ikrar teh maka jadi yu'ahodu hukuman eta teh nu Jaed cokot tong ku Jaed pan lain teh ke akun hate nama nomor rangkana ada lain cokot tong nyari teu ka aku mah Jaed montong digubuk.
Karena ikrar itu hanya sebatas ngahukuman dohir, fil batin lamun we bener jujur sesuai ikrar maka batin pun sama, ngan lamun antara batin jeung dohir ikrarna bohong maka dohir jeung batin hukum berbeda. Balik deui neng, kaula kamari geus nalak pamajikan kaula, hukuman jatuh talak. Hukuman sejak kapan? Berarti jatuh talak teh ku ikrar atau ku tolak poe kamari? Ku tolak. Padahal aslina bohong, aing poe kamari teh henteu nalak. Oke? Berarti pamajikan dihukuman geus ditalak can? Tuh. Pan bi aing ikrar. Dihukuman mah berdasarkan saya ulangi. Oh, hari kemarin saya menjatuhkan talak kepada istri saya. Hukuman naon? Jatuh talak. Berarti pamajikan ayeuna pamajikan lain. Sejak kapan terjadinya talak? Kemarin. Oke. Eta ceuk hukum. Kenapa dihukuman jatuh talak dari kemarin? Dasarnya ikrar. Oke? Padahal aslina aing poe kamari teh teu ngaragrageun talak ieu ka pamajikan. Bohong aing di ngomong teh bohong. Berarti pil batin pamajikan keneh atau lain? Pamajikan keneh. Sabab tidak terjadi talak. Kan meureunnan cerai teh ku sabab aya talak ai talak. Nah bohong padahal henteu berarti ragrag teu talak. Ragrag kunaon nu abdi ngabohong? Berarti pil batin pamajikan keneh? Pil zahir eta pamajikan lain. Nah, bieu make kudu ngaku paham? Jang awewena nyaho teu hate salaki. Berarti awewena balik tong. Geus bubar idah kawin deui meunang teu? Saha nu doraka eta awewe kawin deui salakina, sabab salaki nyaho yen manehanana teu kungsi ngaragrageun talak ari ayeuna ngantep pamajikan kawin deui jeung batur gara-gara sia ikrar ngabohong. Yaitu urusan resiko dia nanti di akhirat. Logika namanya nanaonan atau eta lalaki make kudu ngomong bahwa kaula geus ngaragrageun talak poe kamari. Cek amang naon motivasina? Kesimpulan abdi, berarti ikrar tolak ngaragrageun tolak teu? Mun kasus ngabohong bieu poe kamari kaula ngaragrageun talak ka pamajikan kaula dengan ngomong padahal aslina bohong teh. Berarti ku ikrar bieu ragrag teu tolak. Ku ngomong ikrar bieu ragrag teu tolak. Terus naon atuh ngaruhna ikrar bieu? Dihukumi telah terjadi lain ikrar teh ngaragrageun tak ieu HP nu kijaen dihukumi bahwa ini HP milik saya. Halal teu ku jaed dicokot ieu horari sia ka aku teu nu sia. Paham tuh Bang? Wah akang ngarang we Cuki Jaya teh naon aing mah teu boga HP iPhone. Nyai teu kagu mah motong digubuk sia teh kehet. Pan eta kang meureunnan dina sidang bakal diponis dasar akang bieu ikrar dengan ini HP iPhone ini milik Jaed. Heueuh ceuk dohir. Hakim memutuskan bahwa ini adalah milik Jaed kan karena ikrar saya.
Hakim kan tanya apa yang sebenarnya terjadi. Wong hakim itu ngahukuman dohir. Anapun ayeuna pihak Zaid meureun ku sia ka aku teu ka aku montong digubuk. Bahkan ngomong henteu Pak Hakim wadul abdi mah teu gaduh ayeupon. Wajib ngomong gitu sia teh. Sehingga ikrarnya menjadi batal. Karena ikrar itu akan dijadikan pedoman hakim untuk memutuskan satu kasus jika tidak dibohongkan oleh mukorlah. Alah jam 11 euy. Jam 11. Awewe jeung lalaki keur duduaan di kamar hotel. Digerebek. Kungsi uing sekali digerebek. Tong gandeng. Pokoknya mah di Bogor uing kungsi digerebek. Hampir viral. Karena di KTP kan pelajar anu awewe masalah di KTP pelajar anyar kawin jeung pos 2 ulin ka Bogor ngenok di hotel memeh puncak belum pake kudu aya satpol PP ngagerebeg hotel jaman rekumaha juga mangkani aing pakai samping pakai kopiah hari itu kerja di wakil ketua agak deh dari mana aja Cianjur oh santri kiai sini jeung jeung pamajikan kok jauh enggak untuk data aja boleh lihat KTP kak uing no KTP lu itu di toko KTP statusnya belum kawin status pelajar cari kelas hampir rek dibawa aing untung aya video jeung foto tah apa aja gitu video kawin fotonya oh cenah bener cenah dan nu lain ditarewak aing untung mah bisa lu eta lamun eueuh fotona cilaka bari pa jauh-jauh alamat dina KTP nampir aku suami istri beda KTP alamat agak setuk nama dijelaskan gue ngoge aduh cenah ya gimana lagi Pak Ustad gerai-gerai mah karena pengalaman pernah yang digerebek bukan gitu ya guys aya awewe jeung lalaki duduaan di kamar torojol datang satpol PP siapa ini istri saya cek laki betul neng ini suaminya kamu istrinya betul pak sudah yu akhodu bi ikrarihim enggeus hukuman eta suami istri kalau besok lusa ternyata bobogohanana ngeusat terus awewe nak kawin jeung lalaki sejen maka eta awewe teu sah kawinna karena boga salaki kan geus kaku tadi ieu leres cara ge abdi kok ayeuna kawin jeung nu lain paham tuh karena nikah itu hak suami istri sekalipun dibohongkan oleh walina cek bapakna awewe teh naon sia teh eta bener salaki sia mohon cenah bapak aing bapana teh nyaho sia kawin ku saha bapak wali itu lain sebatas bapak aya wali hakim aya wali muhakam apa pokona panjang caritana pak jangan pernah anda mengatakan bahwa ini kumpul kebo teu meunang ente nyebutkeun bahwa ini zina lamun duanana ngaku bahwa saya sudah nikah suami istri selesai sudah kan kayaknya nyata risiko namun anu paling ripuh awewena ketika suatu saat ayeuna kawin we jeung hiji lalaki
tesah dihukuman anak kayak Habib karena anda sudah punya suami mana cerai jeung itu nana sudah bakal gitu kan cuk aweuna teh bapak datos cerai gak bisa yang menyatakan sudah cerai harus suaminya mana cenah suamina aya teh mantan kabogohna teh ka mana ayo syarek kumaha indah dunia ikrar mah jadi ikrar itu hanya dasar untuk menghukumi ikrar tolak hanya untuk menghukumi telah terjadi tolak bukan tolak itu jatuh ku ikrar tolak mulai paham ikrar milik bahwa ieu HP tos dipasihkeun kaki jahit hukuman bahwa telah terjadi hibah bukan berarti ikrar hibah itu adalah hibah nu bisa mindahkeun kepemilikan itu adalah hibah bukan ikrar hibah ikrar hibah itu hanya menghukumi telah terjadi hibah bukan ikrar hibah teh mindahkeun milik ya berarti tolak jatuh teu ku ikrar teu lamun aya jalma ikrar tolak hukuman tolak teu hukuman jatuh teu tolak ku ikrar ketika dihukuman jatuh tolak ku sabab ikrar sejak kapan berarti terjadi sejak diragrageun nadal pan meureunnan kieu meureun kaula geus ngaragrageun talak ka pamajikan kaula ikrar tah ya tinggal ditanya ti rahasia ngaragrageun talakna tos aya sasasi ya berarti terhitungnya dari sesasi kapungkur berarti ikrar ngaragrageun talak teh hanya bolak-balik dari semua permasalahan dia karena kunaon abdi hayang nyampaikan poin-poin nu penting nah ya karena moal mungkin katerangkeun kabeh eta masalahna jadi lamun hayang mikeun hiji barang ka batur lain ku ikrar hibah tapi ku hibah punten ajengan bumi ieu mah ku almarhum teh tos diikrarkeun ieu mah nu abdi ceuk abdi teh naon urusanna jeung ikrar tos dipasihkeun apa tos diikrarkeun tararangun cenah murang kali oge ceuk pindah kepemilikan itu lain ku ikrar hibah yang bisa memindahkan kepemilikan itu adalah hibah pan kamari almarhum teh nyarios kieu bahwa ieu bumi mah tos nu ece oke jadi baheula almarhum ngomong kumaha bumi ieu tos dipasihkeun ka ece ikrarnya oke ku ngomong gitu ceuk ece eta aya nu saha nya nu ece pan tos diikrarkeun ayeuna akang rek naros ka ece pancek almarhum teh bumi ieu tos dipasihkeun ka ece abdi rek naros iraha mikeunna ya cenah pan kang harita pas diikrarkeun cenah hor itu aya ece ikrar itu lain ikrar hibah itu bukan hibah ikrar hibah itu hanya menceritakan bahwa dia pernah menghibahkan ka ece pertanyaan abdi ku ece ka aku teu iraha dihibahkeun anak teu apal berarti ece kan teu ngaku ieu masa nu caroge iraha dibikeun ka ece cenah abdi mah teu apal ngan caroge kan tos ikrar cenah ka abdi ceuk sarua jeung kieu we ieu HP anu ece ceuk ece ayeuna nu ece lain nya cenah hor itu ece ieu HP anu ece ka aku teu henteu cenah ka aku mah eta mah nu akang tapi kan ku akang biar diikrarkeun ka abdi berarti jadi nu abdi berarti ceuk sia ikrar hibah teh adalah hibah ikrar hibah itu bukan hibah
dina muin bab tolak loba nu salah ngahartikeun tentang masalah kasus ini gara-gara teu ngarti bab ikror tamang kiaina nyantu kiai ustadna oh kiai masih kana kitu mengewa tuh ustadna tuh kayak dina muin bab tolak aya hiji lalaki nalak pamajikan jebrud we kaula ngaragragkeun talak ka anjeun geus pak saya ragrag talak ragrag lamun ayeuna berarti awewena keur idah can keur idah lamun ngaragragkeun tolak deui ragrag deui teu keur idah ragrag nolak pamajikan keur iddah rojiyah ragrag karena wanita rojiyah teh itu hukumnya kazzauja aya surah mah lalaki ngaragragkeun talak ka pamajikanna jebrud beres pas ya balik di jalan papanggih jeung babaturanana mang geus nalak pamajikan lain heueuh cenah ku ngomong heueuh maka ragrag deui talak kadua teu kaharti ku atak aing nah make kudu ragrag deui karena eta awewe masih keneh aya dina jero iddah lamun salakina ngaragragkeun talak berarti jati deui pan dia awewe keur iddah ya karek ieu diragrag-ragrag ditanya mang tos nalak pamajikan sanes ngajawab heueuh berarti eta teh ikror tolak ngajatuhkeun talak karena awewena masih kene aya dina jero iddah raj'iyah astagfirullahaladzim aku belet-belet teuing eta kalakuan ceuk amang eta bieu jelema aya nu nanyakan di jalan teh ai maneh geus ngaragragkeun talak din bieu ka pamajikan heueuh ceuk amang ngomong heueuh manehanna teh nalak pamajikan atau menceritakan bahwa barusan bieu geus nalak nyati iraha talak jatuh ku carita iraha talak jatuh ku ngadongengkeun talak teu ngarti aing mah teh salami ayeuna nyunyuhun sirah geus 45 tahun itu ngarti aing gitu pan kang cenah aya dina muin salah nyurahkeun masih kena katalar aing babna oge aya lalaki nalak hiji awewe terus lempang di jalan aya nu nanya bahasana make bahasa Arab kieu ngomongna ceuk babaturanana atolak tak zaujatak cek amang naon cek sunana keun aku main atolak tak zaujatak apakah anda geus nolak isi anjeun gitu nanyalin lamun cek bahasa Sunda dalam bahasa Arab atolak tak zaujatak bisa dua makna hiji nanya istifham mustahbiron istighbar nanya kabar berarti maknana kieu cek sunana atolak ta zaujatak apakah kamu sudah menjatuhkan talak kepada istri kamu nanyanya dijawab na'am bahwa mukirun eta jalma ikrar aya deui atolak ta zaujatak teh maknana multamisal insya bahasana sarua atolak ta zaujatak lain nanya tapi menta ngaragragkeun talak atolak ta zaujatak mang cik talak pamajikan sia kitu maknana bahasana sarua atolak ta zaujatak ngan aya bimakna istighbar aya bimakna iltimas itu meminta dia untuk menjatuhkan talak berarti kieu atolak ta zaujatak mana cek urang mah mang cik talak pamajikan amang naam atuh ragrag talak deh tah lain nanya cik talak heuh nya jatuh atuh karena anu ngomong nah lain nanya tapi menta menjatuhkan talak ngarana iltimas insya kalimatna atolak ta zaujatak itu keneh sallallahu ala Muhammad ayo artikeun
sallallahu ala Muhammad hartikeun sholat pan fiil madi parantos maparin rahmat takdim sapa Allah ala Muhammad Allah parantos maparin rahmat takdim ka Kangjeng Muhammad kan lain gitu meureun pan dina bahasa Arab mah aya istilah kalam khobar bimana insya kalam nama sallallahu ala Muhammad khobar tapi maknana kan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ulah itu nyurahkeunana aya jelema ngaragrageun talak ka pamajikan di jalan aya nu nanya ari maneh geus nalak pamajikan lain muhun maka jatuh deui talak kadua sabab ngamuhunkeun eta pertanyaan bieu aya cenah dina patul muin salah lain kitu anu ragrag talak deui nu kadua malin kitu surahna kieu aya hiji lalaki nalak pamajikan talak hiji balik ti imah pamajikanna di jalan papanggih jeung babaturan menang ngomong kieu mang cik talak pamajikan maneh heueuh tah karek eta ragrag deui karena bahasana cik talak eta mah iltimas insya babaturan amang menta amang ngaragrageun talak lain nanya geus talak lain dieu lain gitu bahasa Arabna satu kata atolakta zaujatak iya jam sore ya ulus setengah 12 ngobrol mana